gelombang hari mengabahas dawuhan Ibnu Athaillah ayeuna mah bade ngabahas dawuhan Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Nah kitabna ieu teh seperti kitab hikam seueur di toko teh aya ieu. Namun pergi kitab ieu ke ngantosan di Sahihul Kitabna kenyetak deui aya di CF kitu teh. Tapi mari rek nyetak lu bogana urang teu meunang fotokopi. Baheula mah fotokopi teh teu dicetak perlu galuna pan hayang ngaji bae fotokopi masing-masing. Atawa dituliskeun buku urang. Itu da arigeus eueuh kitabna. Emang ya tembusan tinu gaduna itu Sahihul Kitabna pada nyetak mata kayak ngantosan meser di Sahihul Kitabna. Ada tuh si kuring mah ngawurukeun buku lain Sahihul Kitabna kuring. Gitu. Saturikeun kan. Minal aqwani ti pirang-pirang makhluk aqwan. Aya aqwan, aya mukawana, ada kan istilah teh. Lamun aqwan mah kan ningali makhluk rata. Aqwan eta bahasa. Rata teh kumaha eueuh kusuk. Rek jalma, rek domba, arek mahal emas, arek batu kali. Pokona tapak damel Allah mah makhluk sejajar kabeh. Sekalipun Rasul ge dipinterkeun ku Allah, diwujudkeun ku Allah, dibisakeun ku mun ningali makhluk una kusuk, imah emas, imah batu, imah laki, ya awewe itu imah wandu. Nah, imah halus, imah goreng, eta mung kawana istilah. Ieu minal aqwan. Muta'alikun ari kalimat eta muta'alak bima istaulat kana lapat bima istaulat. Nah, jamul kauni jamana lapat kaunun aqwan. Wa itu kaun inda ahli tahqiqi wa ahli ma'rifat. Ahli tahqiq ahli ma'rifat kan. Ahli hakikat. Ahli ma'rifat terus. Ahli tajalli. Ahli tahqiq itu lain ahli marifat di dalil ahli tahqiq eta ibaratun ibadah bahasa an wujudil alami tina ayana alam kulantaran aya alam maka disebutnya kaun. Nah itu sekali hakikat karena kaun disebut minaya suhuwa tina sakira-kira ari itu wujudul alam eta alam alamna alam wujudna alam ge alam awas leungeun jeung usikna leungeun alam kabeh itu jadi lain sifat wujud tadi alam mun di Allah mah wujud teh sifat di alam mah alamna asal afal wujud lagi asal apa kada sifat kan. Sudah disebutkan makna wujud Allah jeung wujudna makhluk. Wujud makhluk mah asal apa? Wujud Allah mah sifat ya Allah. Ada. Nah, makna Allah akur deui. Mata wujud mah Allah unggul. Amun paham kana makna wujud, tantu urang nikatkeun wujud teh Allah unggul. Sabab hakikat makna wujud teh anu makna sifatna wujud teh aya teu eueuh aya terbutuhkan mengayakan aya terkabarengan ku zaman aya moal eueuh oleh tuntunan ku eta wujud manana ada orang aya makhluk aya tapi ayana eueuh heula ayana butuh kanu ngayakeun ayana kabarengan ku zaman engkena eueuh deui ada mun makhluk eueuh eta mah itu kan menekatkan Allah wujud teh seperti tadi itu. Lamun dikalikan wujudnya seperti Nabi, batal marifatna. Nekatkan Allah Ta'ala anu ngadamel sakabeh makhluk. Allah teh wujud nganekatkeun wujudna seperti anu bieu.
butuh kanu ngayakeun eueuh heula jeung satulina. Maka batal ma'rifatna, di mana batal ma'rifatna batal imanna, di mana batal imanna kufur hukumna abadil neraka. Nah, kudu salat, teu manfaat salat bari musyrik ka Allah, teu manfaat salat urang bari kufur. Tapi lamun bari iman komo jadi kekasih Allah, Rasulullah sasauran, idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun. Lamun Allah mika cinta ka eta abdina, dosa moal ngadaratkeun manehna. Sabab dihampura ku Allah jadi kekasih. Namun dosa bari tajalli ka Allah. Dohirna neraka, hatena tajalli ka Allah. Ari tajalli teh hakikatna naon? Taubatan nasuha. Ya kan taubat anu disyaratkeun opat teh taubatan nasuha, taubat tajalli cik ari hakikat. Itu mun bisa tajalli, mun bisa ngajalankeun opat teh. Sok dina ngajamal balik deui ge anu tajalli mah sabenerna mah hatena mah lain. Gusti hampura mah balik-balik deui abdi teh kana dosa awas kamari. Tapi lantaran dina dosa teh betah, tapi mun isu minggu hareup aya duit deui. Jadi terlepas ngajamna mah balik bohong sabab teu tajalli. Penyaksi karena jalanna Allah. Ya kan, urang doraka di sangarepan ku indung salup teh jisot. Indung sakitunya ana masantrenkeun ka urang. Eta urang maling no mahareupeun indung. Erang urang ngambilkeun. Karena indung sakitu. Urang mah teu apal kana kanyang Allah. Ari kanya indung apa ada karasa, ari kanya Allah mana santai. Da dahir ti makhluk dianggap ti makhluk. Padahal dahir ti makhluk kabeh ti Allah. Kiai mah panggil jeung induk jeung awewe nuntun budak ditanya. Kita ulama, kunaon budak dituntun. Ganunya hanya tanya aku mah aing ngajurukeun sakitu. Aing anu ngurus. Aing anu ngadahar. Itu orang dijawab gitu ke curi ajengan bro asal awewe kunaon dijawab gitu malah curi gitu. Tapalun ulama eta teh naon urang jang curi lain pada ibu jawab gitu, tapi tina sabab jawaban ibu abdi teh jadi tahu diri. Pedah ngajulukeun, pedah ngurus nyusuan nya anak beak karekan Allah, nunyian Allah, nungarizkian Allah, nungahirupkan Allah, anu ngawujudkan Allah. Wah, nya anak Allah ka aing luar biasa lawatan indung bapa. Tapi aing terasa dipikanya aku Allah. Cari goblok aing di sini. Astagfirullahaladzim. Cari. Sabab ma'rifat ka Allah. Coba yang jangan teu ma'rifat ka Allah dijawab gitu cari gua. Mau mah cari. Sabab daya buruk. Tidak lawan ilmu laduni di Allah. Itu mau diurukan jari. Piragi ngajurukeun, nyeun teh budak sana nyeun budak. Lain mana yang lain? Tuluy ada naon ngurus deui, nyakolak. Oh, nya anak biar tadae kieu bapak kana. Kok mun nyiptakeun ngarizkian, ngawujudkeun, wah itu satuluy. Nu ngahirupkeun, teu dihirupkeun ku Allah, nu minterkeun. Tak gitu kan. Jadi makhluk jeung wujud teh eta teh asal aman Allah. La min haitsu annahu lain dina sakira-kira sanyana itu di dalam alam eta hakun haram. Lain pada sebenarnya wujud alam teh lain. Itu. Tapi wujudna alam ge alam. Alam wujudna alam ge alam. Artinya dina waktu wujud alam teu boga wujud. Nu boga wujudna Allah. Itu. Jadi tauhid wujudna alam mustafadun min wujudillah. Mun Allah wujud, alam wujud. Sabab mewujudkeun alam Allah. Alam sekadar diwujudkeun. Itu mantlak cik nu cegekan maujud. Pasal
diwujud. Itu wa ingkana jeung sanajan kabuktian itu wujudul alam eta murrifan anu taruh diwujudil mutlaqil kana wujud mutlak alami anu umum inda ahli negeri teh ahli mikir. Nah gitu sanajan sarua Allah wujud, alam wujud, tapi bahasana akur beda dengan manana. Namun wujud ditaklukkeun ka Allah eta wujud teh sifat. Tapi lamun wujud dihijikeun jeung alam wujudul alam. Eta teh asal apa wujud lagi alam, lain sifat. Babasaan hungkul sifat teh. Padahal aradul hadisah. Perkara anyar-anyaran sabab tadi eueuh ayeuna jadi ayat ku Allah karena diayakeun. Nah gitu kan simpang tadi. Disalik si Quran. Bahwa itu wujudul alam eta bil makna mukawan kalawan makna anu diayakeun indahum munggu ahli negeri ahli mikir. Alam teh diwujudkeun diayakeun gitu. Mata alam bil makna mukawan aya mukawin aya mukawan aya akwan aya mukawanan ibarat teh kan mukawin mah Allah ngayakeun mukawan mah anu diayakeun. Anu kawana ningali makhluk beda-beda nu loba akwan ningali makhluk sajajar kabeh asal afan Allah. Itu pahujibat mangka dihalangan itu nafsu. Ai pahurimat tegasna mangka dihalangan fal an-nufusu pirang-pirang nafsu piya ku itu akwan. Ai bil akwani tegasna ku akwan. Itu antal kolam madadi tina manggihanana antal kok tina yang manggihan itu nafsu al-madada karena pirang-pirang paparin di Allah aya an akhdil itoi tegesna tina nyopotna paparin minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala min alamil ghaibi ti alam gaib. Nafsu mah moal bisaeun nyopot paparin ti Allah ti alam gaib nafsu mah bisa kamalakut nafsu mah di dia di makhluk di malakut mata nafsu mata malaikat teh terdoraka karena teh aya nafsu di makhluk mah di alam dunia di dia doraka nansabna nafsu tah jadi si nafsu teh bisa nyopot paparin ti Allah ti alam malakut itu si nafsu terhijab ku Allah Ta'ala mata nafsu man ningalina kahantunya dia lamun ningali karena sababun dohirun eta nafsu bapak aing maut sabab katubuh motor ningali ke aing kama umar nubuh motor nempona kadinya pokoknya yang Allah menyambut nyawana disangka dicabut ku motor nyawana gara-gara motor nubuh ke bapak aing wae jadi eta nafsu. Tapi lamun iman hate anu pinuh kudu iman moal ningali kana leuhir majudat tapi ningali hakikatna bapak teh catatan di kolom bubrongna maot poe rebo jam 10 matak maot lain peda ka tubuh motor aya nu sarege maot teh tubuh motor aya nu ka tubuh mobil teh maot jadi lain sababun dohirun bukan tapak mah tapi sababun hakikiun sababun hakikiun tenan ta'alluqna sifat iradat atau ahkamul azaliyah naon ahkamul azaliyah catatan Allah di kolom umroh mata dari iman mah bapak mau jam 10 ini catatan di hadapan Allah na teh ingat-ingat kan umroh mau tapi lamun nafsu kan lah terus gara-gara terus dokter bapak aing payah ya telat munti gitu kuhul ke dokter terus ada ajengan ya fasilitas pengawasan disuntik mau budaknya mau datang di peradilan kan dianggap malpraktek kamu kan bapak aing gering mau disuntik payah 9 menit Ruas asuhan.
datang lanjut ngejam kuna mana yang mau kemukan bapak itu disuntik ya ngker ngaji akuin mana teringatnya sababon dohirun tenapakan mesti pada ngobrolna bapak manut jam sakitu di dia ngan dohir maluduna disuntik suntik itu bisa nyebut nyawa loba nu disuntik teu mau bener lamun suntik bisa nyebut nyawa sabun disuntik mau tuh sampai siapa cina rek ngabulung nafsu mah aing merek balik ke imah ngawur santri bapak anu geus ditinggalkeun ku bapak balik budak gede gunana sia moal tak hirup deui bapak sajana muka-muka bener kan nah eta mun lanceuk nama ningali sabab aya keur aya iman itu mah lain iman dan keur kahijab bener ku emosi eta tah dan nafsuna yang aya wae bapak teh da urang saumur ge nafsu teh yang aya bapak teh namun kalau isu kau Gusti mau bisa mengeser 2 minggu deui. Malah untung lebih lagi 2 minggu kita ngeser deui kaya mah terus segitu. Nafsu tuh. Nafsu mah puas nanti. Ingat akal anu ngarti kana keayaan ieu alam sabab akal anu paham anu kenal Allah. Gitu kan. yakni naja musani alam malakuti ka alam malakut bahwa itu alam malakut eta alam ghaibi alam gaib alam gaib al mukhtasatun ditantukeun bil arwahi kana alam arwah wa nufusi jeung pirang-pirang nafsu nufus di dieu mah nafsu teh nafsu sawat nafsu lain eta nufus teh arwah bangsa nufus nufus teh bangsa jirim dari dia arwah malin jirim kan nur gitu mah bisa nyokot perkara di alam mughaibah di alam mughaib jadi nafsu mah di dieu leuleumpangan di alam dunia mantap tempona ka dieu lamun dagang nu ditempona naon duit aya di dieu nafsu eta tapi hari akal mah ninggalina ka hakikat Allah karena merugi tapi dina rugi aya alus gitu ya oh mantap alhamdulillah mesti anu teu paham teu bisa alhamdulillah teu bisa tapi ada mah dalam diberi paham akibat rugi halus teu ningali ilmu maujudat kan aya nu halus tapi hakikat goreng aya nu halus hakikat halus aya nu goreng hakikat halus aya nu goreng hakikat goreng itu hakikat goreng di mana nu halus nu goreng hakikat halus ta eta dimikeunna ka mukminin ya kan orang-orang mukmin dan Allah saling mencintai. Jalma mukmin jeung Allah teh saling mencintai. Allah cinta ka mukminin, mukminin cinta ka Allah. Awas kan catatan tadi. Orang menjadi jalma iman dipikir cinta ka Allah, tapi tanya orang aya cinta ka Allah. Aing mah cinta ka Allah. Amanah teh cinta ka dieu kamu katingali goreng mukmin kan imanan buat karena ngaku hungkul imanan masalah saling mencintai teh kan beda manana cintana Allah ka mukmin itau ihsanihi ingat manana kan artina Allah mika cinta ka mukminin teh Allah merenu alus ka eta mukmin boro-boro rugi, boro-boro untung rugi ge alus ke eta mukmin. Mantap mah rugi jalma iman mah untung rugi ake kata untung. Itu. Muhammad wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Rugi mah teu iman. Nu iman mah untung rugi ge ake kata untung. Tah gitu. Cuma rugi hakikat untung, nya alus rugi na cakap tamriwa mana rugi, aingnya nu alus dina rugi. Nah nu alus dina rugi, hate mane sobar narima rugi. Eta nu alus. Di mana jalma sobar nalika rugi kekasih Allah. Di mana kekasih Allah saluni geura marenta, hei kekasih kami ka kami.
Jadi itu kudu boga asal menta datang malah datang dan boga lagi Allah menta ke kamu malah mati kudu menta ari urang kakak kasih sekarang menta ada kira-kira kebutuhan berbeda pemajikan kakasih urang budak kakasih urang duit pesantren ke bisa keluar duit pesantren kira sih mau membutuhkan karena minta kainnya jadi berduit sama balik bukan mau dari kakasih yang kasih mah itu minta udah jangan 500.000 isukan marijong tulis biar minta dari uang minta udah jadi pikir kakasih Allah mah tak perlu minta di mana butuh Allah paham jelas gitu ulang-ulang kok kalau orangnya ke anak sok paham sih kan ini mau pamer duit iri-irian duit mana kita jauh sih aing 100 kilo ya teh bisa butuh duit mungkin balas jadi kakasih orang cinta orang kakasih orang mana tadi ke cinta Allah mah komo ka aing sepula mah nu nyieun nu ngawujudkeun nu ngarizkian rek cinta komo tapi aing kunaon teu asa dibika cinta Pak diberi duit ku bapak padahal bapak aing juga ngeresep teh padahal batur mah aya bapak nu ngancit urang tapi urang mah teu dipencit diberi duit ka bapak ti Allah hakikatna Allah membukakeun Allah ngayangkeun mere Allah ngagerakeun mere ti Allah mantap budak anu marifat maka Allah diberi ku bapak nuhun Pak hatena nuhun Gusti mantap nu balik pesantren ari nu poho ka Allah mah kadon muslim mana ada minta bekal ke bapak nyarane ke bapak na kalau na poho muslim kan mata kalau kita jom di jalan pae cepat rumah Said konyol siapa pae termusri gitu tumpak motor bari musri rek minta bekal ke bapak bari nyarane ke bapak poho kalon tapi mun molok mah manu nauhidkeun Allah budak balik itu aing butuhkeun ku Allah ieu nu bekal nyumponan tantu Allah ini nggak balik asugan Allah di jalannya seperti bapak biasanya datang cek iman itu balik ngurukobah ke Allah Pak abdi butuh duit beli kitab sabaraha 2 juta kitab bener gede cek bapak inungsia gering kalau aing di duit beak yang ngagadekeun sawah bisanya beak lu kurang kene kumaha mikirna kan jadi Allah kenyumponan kabutuh kuring lain di bapak enggak sih kalau ka bapak mesti di ka bapak so kan nanti di aji tauhid badinya bener kan di jalan ya aduh konyol lagi sakit balik pesantren sabna keur iman itu enggak apa alhamdulillah tak perlu anak orang dididik supaya paham tauhid paham ma'rifat ke Allah supaya amal ulah jadi mubadi itu bari muraqabah ke Allah kan itu bari muraqabah ke Allah lamun urang ayeuna lamun urang hate ningalina ka alam dunia eta hate dipimpin ku nafsu. Jadi nafsu teh aya dina otak, aya dina hati. Lamun nafsu dina otak cenderungna ka bangsa alam dunia, lamun nafsu dina hati cenderungna kana bangsa bangsa manawiyah kan. Bangsa dunia teh maksudna bangsa dohir itu mungkin. Duit gitu. Cenderung karena motor, mobil yang sawah juga tak eta nafsu dina otak. Tapi cenderung karena ilmu, cenderung karena mukasafah, cenderung karena tingkah-tingkah batin nu hebat, tak eta cenderung karena tingkah hati ahwal teh, eta teh nafsu, da kudu ka Allah ulah kadinya. Itu cenderung karena lawan karena surga eta nafsu dina hati, cenderung karena surga. Itu. Kade kan. Jadi kudu tujuan anak murni ka Allah. Maka aya jalma nu tingalianna hatena ka dunya. Aya anu ningalina ka malakut. Eta jalma anu
geus rada pinter anu caan kunur akal katena nur akli cenderung ke mana? Kalau itu ke alam malakut sehingga kalau dibuka ke malakut nah karena ninggalina ke mana? Ke alam maknawiyah jadinya naik dari ke mana? Ke alam Jabarut nah ke alam Jabarut mah lain bangsa anu tadi naon sir sama kalbu ke alam dunia kan dia nepi kalingitan dunia ruhu ningalina ka malakut sirru ningalina ka Jabarut keluhur jadi anu ningali ka Jabarut rok-rok mustawan kobakosen au adna sir kan itu eta ningali ka dina sir namun Jabarut nepi ka adna eta disebutna hadrat Allah hadrat Allah namun makhluk ti malakut ka dunia ka dia eta disebutna alam hadis itu makhluk kok sampai dituan mulai makhluk Allah Allah sifat Allah dan Allah di Jabarut ka ditu tapi lamun ningali ti malakut ka dia makhluk Allah ngan makhluk Allah aya bangsa nur nyata di malakut aya bangsa jirim bangsa jisim di alam dunia ini namun cenderung orang nah, karena perkara nu aya di dunia eta nafsu dina otakna namun cenderung karena bangsa maknawiyah eta nafsu aya dina hate urang tapi lamun haik tajallina ka afal Allah sifat Allah dan Allah ta eta sir disebutna eta nu disebutkeun iman mah nu hatena ningali ka sajeroeun makhluk teh mana an bae jeroen alam dunia jeung alam malakut ningali Jabarut rok-rok mustawan kosen ku sir salianti sir teu aya kamampuhan ningali ka alam anu eta kan ieu urang teh ngos hakikat teh supaya paham kana cacarakan hate pikeun leumpang menuju Allah tah kitu moga-moga tong maka dimautan salamican jadi ahli surga sakitu nukaturkeun hadana wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim Mugi
nyalametkeun abdi sadaya dina pancabaya sinareng cocoba dina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik